Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana bu anu caketna bu anu tebihna pon kitu di anu nuju ngadangdang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda sabaraha dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtayungan kersaning Gusti Cet Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari ginulur kabagjaan utan wates wangeuna. Hapunten para wargi nya nembe ayeuna deui simkuring midangkeun kalajengan carios margi kaleresan simkuringna nuju sibuk seueur padamelan janten teu kabujeng ngadamel naskahna nya margi ieu kan karya pribadi janten didamelan ku pribadi. Dina waktu ieu teh simkuring masih neraskeun hanca carios nu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalian dina anu parantos kalangkung dina episode ke-30 nuju nyarioskeun santanu sapararkanca seja maluruh saurang jawara awewe anu namina si Waluis Bodas. Margi santanu ngagaduhan kacurigaan ka eta si Waluis Bodas. Margi kasang tukang narek memper kituna ka nih Nawangsi. Takuma kalajengan eta carios mangadangukeun we dina episode ti awit dugi karengsena. Pamugi wae anu dipidangkeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kasakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-31 karyana Andang SR Gayuda. Oh muhunnya mak keun atuh urang anggo ku abdi ke pamitos parang tepung sareng kun biang mah ieu Kang Kalung disangakeun deui ka emak. Nawangsi ngartieun antukna daekeun make Kang Kalung anu dibikeun ku Mairoh. Tah kitu engke ari tos tepung sareng nu jadi indung mah eta Kang Kalung teh bade dipulangkeun deui mah nya teu sawios-wios. Anu penting eta Kang Kalung bisa jadi tanda ka nih Nawangsi. Mairoh gede harapan amun seuk nya nih Nawangsi hirup keneh pasti bakal langsung apaleun ka Nawangsi ngaliwatan tanda Kang Kalungna.
hatur nuhun emak geuning emak teh mangrupikeun jalmi anu agaduhna teh celik putih celakerang mugi bae indung abdi enggal kapendak saterasna teh satepang deui sareng emak nawangsi hatena ngageuri sabab ngarasa kahutangan budi ku Mairoh anu bebela ka indungna oge ka manehna. Anaking emak mah Balumbang Timur caang bulan 14 ka indung hidap teh nyaah lir ka adi sorangan jadi ka hidap oge ka cida nyaahna sabab mangrupakeun anak dulur emak. Mairoh reumai cimata manehna kagas ku ucap-ucapan Nawangsi segala rengkak paripolahna Nawangsi teu dipikeun sasieun nyeples nih Nawangsi. Poe isuk-isuk keneh Santanu sabalad-balad miang ninggalkeun Mairoh. Lumampahna sejamuru ka leuweung sancang. Kalean jalan anu disorang rek mapai jalan anu ka Karang Nunggal. Sabab ceuk beja cenah jawara awewe anu katelah siwal bis bodas sering lumantung ka daerah Cipatujah malahan kadang nepi ka wewengkon Cibalong. Jadi Santanu kegerek neangan eta jawara awewe. Cag urang tunda heula lalampahan Santanu sabalad-balad anu rek neangan siwal wis bodas. Urang tunda heula dina hanjuang siang, urang teundeun heula dina handeulem sieun. Sampeureun jaga lamun geus mangsana dicaritakeun deui. Ayeuna urang ngalakonkeun carita anyar. Carita anu aya kaitanana jeung Santanu oge Nawangsi saparakanca. Kacaritakeun di hiji lembur jajalaneun ka Cipatujah. Harita teh mangsa geus reup-reupan. Mangsa harita mah nu lalampahan teh ukur leumpang can aya tutumpakan model kiwari. Komo deui lamun jalanan di sorangna muru pakampungan anu mencil. Ukur jalan satapak bari sakuringna leuweung geledegan. Tah mangsa harita aya saurang wanoja anu keur nikreuh di jalan satapak muru ka palebah Padawaras. Manehna tas nganjang ti bibina anu aya di lembur menol. Basa anjog lebat tanjakan anu harieum caneom. Ujug-ujug aya nu julung jeleng tina leuweung megatan jajalaneun eta wanoja. Jumlah eta jalma nu megat si wanoja teh aya 5an. Lalaki tengah tuwuh kabeh oge. Papakeanana sarua pada make pangsi hideung. Sirahna dibengker iket barang bang semplak. Kalayan dina cangkehna kabeh oge nyaroren bedog koplak. Nyai, reka mana we ya kieu lumantung sesoranganan? Saurang lalaki bos songot pudi amprotan tumanya ke si wanoja. Beungeutna surah seuri pi ka sebeleun, matana mencrong kana waruga si wanoja. Anu emang ieu si wanoja teh jangkung leutik campernik keur ukuran lembur mah ieu wanoja teh kaasup geulis. Abdi mah bangsul ti menol bade ka Padawaras. Si wanoja ngajawab bari ngadeg-deg sabab hatena ujug-ujug ngarasa teu enak. Ieu tingkah pola jalma kolot teh jiga jain jalma bener sabab pencrongna siga jalma anu kasetanan. Geus teu kudu diteruskeun mending milu wae jeung kula. Ku kula bakal disenangkeun. Si lalaki kolot anu jadi gegedugna eta rombongan langsung ngajak Nyi Mojang sangkan milu ka manehna. Moal samilu-milu na abdi mah. Si wanoja ngabirigidig, hatena beki ku meleter sabab yakin ieu para laki kolot teh pasti anu boga niat jahat ka manehna. Daek teu daek anjeun bakal dibaku kula. Pikeun kasalamatan andika ulah deuk nolak atau ngalawan. Sabab kula oge ukur rek dibere nikmatan. Si gedug eta rombongan ngabarakatak bangun anu ngeunaheun. Sabab gede keyakinan ieu awewe ngora teh bakal kabawa ku manehna.
saterusna rek digulang gaper muaskeun nafsuna anu geus sabaraha lila teu manggih awewe. Jadi aranjeun teh culik mentong ganggu kula mah teu sudi teuing dibaku aranjeun. Si Wanoja unur-unuran maksudna rek ngajauhan eta rombongan jalma jahat kalian boga niat rek kabur. Rek kabur ka mana geulis sabab anjeun geus kudu jadi pamuas nafsu kula sabalan-balan. Mending sumrah wae supaya selamat. Si gegedug rombongan jalma jahat teh langsung ngarewak leungeun si Wanoja. Saterusna kerwak ku eta Wanoja teh ditanggep di dinya keneh. Tolong. Si Wanoja ngajerit maratan langit, susuganan aya nu ngadengieun. Rek minta tulung ka saha? Sing nya oge aya nu kabenaran datang ka dieu, pasti ku kula di podaran. Ayeuna mah cicing we sumrah urang cobaan heula di dieu. Ke anu leuwih seubeuna mah di ditu di markas kula. Si gedug rombongan teh siga anu edan, teu ragab deui, teu mangmang deui. Si Wanoja langsung digulung ku manehna. Tolong. Si Wanoja ngajerit deui baru adug-adugan. Bajuna geus nyingsat teu puguh aturan. Tapi pangawakan saurang awewe ngalawan tenaga jawara. Puguh atuh si Wanoja teh ukur kekrejetan teu biseun walakaya. Tapi basa si Wanoja rek meh bobor ke rahiwan. Basa si gedug para jalma jahat keur upaya rek merosotkeun celanana. Ujug-ujug ngaguak tarik bari awakna langsung ngagedebut nang karak bengkang. Kurang ajar manusia kotor. Kabisa teh ugur ngaroga halanu teu walakaya. Meuceuna andika dipodoran ku kula. Di hareup beunyi mojang ujug-ujug anu ngabadega bari nolak cangkeng. Duka ti mana datangna sabab teu kanyahoan ku sing sawe anu aya di dinya. Ujug-ujug si gedug jalma jahat teh ngagoak. Nyai sok geurah hudang. Ka dieu ieu ka tukangan ibu. Keun urang podaran wae jalma-jalma model kieu mah. Hirup oge ukur jadi raragedunya. Eta anu karek datang teh langsung hoak. Kalian sorana mah sora awewe. Tapi kacida gerangna. Lah kadala koroyok barudak podaran we awe koloteh. Si gedug jalma jahat langsung ditah ngoroyokan nu karek datang. Manehna kacida amarahna sabab nu satadina bakal meunang kanikmatan jug-ujug aya anu ngaganggu. Sor geura maju babarengan supaya kula leuwih gampang maehan arandeun. Anu karadak datang teh benar-benar kawanina lain lumayan. Teuneng ludeung teh karingrang. Manehna ngarasa kacida ceceubna ka jalma-jalma anu boga laku jahat. Punten ngasoila sekedap para wargi sakantenan sim kuring sejak ngiring emutan ka para wargi anu kalarosa nuju ngadangukeun ieu dongeng utamina panginten kanu nembeannya bilih YouTube teu acan di subscribe punten di subscribe heula
kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Sebutkeun heula ngaran saha Andika. Si gedug jalma jate panasaraneun ku ieu awewe anu gede kawani. Datang-datang jol nyebut rek mahan manehna. Kawas anu nya boga pangabisa. Oh, jadi Andika hayang nyaho ngaran kula? Yeuh bisa yang nyaho. Kula anu sok diserebut si Wali Wisbodas. Orang-orang eta teh jawara awewe anu keur kakoncara, jawara anu keur disusul-susul ku santan saparakanca. Wali Wisbodas kabeneran namun kitu. Ulah sering ngadenge ngaran Andika. Ayeuna mangsana si Wali Wisbodas kojor ku aing. Si gedug jalma jahat teh ngadon susumbar, make nguntup nguyup ka si Wali Wisbodas. Sok atuh geura maju ari sakalian tah jeung anak buah Andika ari nya mah boga pangabisa. Si Wali Wisbodas teu eleh sima sanajan pangawakan awewe tapi kawanina ngaleuwihan lalaki. Elmuna kacida luhurna. Ulah ngajar ku aing we ku sorangan. Ciat. Si gegedug jalma jahat anu tadina nitah ngoroyok anak buahna teu tahan ku nafsuna nu ngagugudug. Harita keneh langsung jumorelatna rajang si Wali Wisbodas. Bedogna ngahiuk bangbaraan rek nigas beheung si Wali Wisbodas. Si Wali Wisbodas menang panarajang serupa kitu langsung narik sukencana ka tukang. Awakna ngareundek dina jurus pucuk eurih ka tiup angin. Plos badogan rek nyabat beheungna ukur ngahiuk ngahakan angin. Cia modar siah begal edan. Sanggeus bedog musuna ngaliwat bebeunangan ngan sakilat si Wali Wisbodas cengkat bari najongkeun sukencana ka hareup. Sukenca si Wali Wisbodas ngahiuk mun ku kemplong musuhna. Si gedug jalma jahat teh ngartieun kana tujuan si Wali Wisbodas. Awakna gentak karempot bari ngageyangkeun bari nyanggeyengkeun cangkengna semu ngigir. Teu nyadareun bakal aya jurus susulan ti Wali Wisbodas. Kiat ti Wali Wisbodas asa dibere lolongkrang. Sakilat bedogna kumolebat. Kelan teu bisa disingkahan, bedog si Wali Wisbodas langsung ngagabres kana cangkeng si gegedug jalma jahat. Aduh, tobat. Si gedug jalma jahat teh ngoceak. Awakna langsung ngedebut di bandemah. Saterusna ka kerayapan ngajauhan pakalangan. Getihna langsung ngayor tina cangkengna. Ciat anak buah anu opatan barang nepo gedugna beberot getih pada curingak. Langsung opatanna kumolebat ngoroyok si Wali Wisbodas. Opat bedog ting seleber muru awak si Wali Wisbodas. Tapi si Wali Wisbodas emang lain ukur beja. Awakna kumolebat kacida girasna. Elmu main pona kacida luhurna. Bedog nalir kolecer kumolebat ka ditu ka dieu. Ngajadikeun anu ngoroyokna kasulitan pikeun nembus jurus-jurus si Wali Wisbodas. Ciat saurang begal boga kesempatan rajang. Bedogna kumolebat rek ngabeset ke kemplong si Wali Wisbodas.
Hai kabisa teh ukur ngapongohan cia si Waluis Bodas teu kapalingan reret sakilat bedogna disebetkeun ka gigir belentrang sora bedog diadu daligdeug si begal awakna jumarigjeug cia si Waluis Bodas ngabentak cukup katuna langsung ditejehkeun kalaan teu mis deui suku katu si Waluis Bodas nanggal pisan kana kelek si begal. Sanggeus kitu bedogna langsung nyelebar kana dada musuhna. Kelan teu bisa disingkan ku musuhna. Bedog si Waluis Bodas langsung ngagabres kana dada musuhna. Aduh, ieu. Si begal langsung ngeceak awakna sesampoyongan. Tina dadana langsung ulawuran geti beureum. Saterusna ngagedebluk di ban lemah teu minge deui. Kurang ajar awe bangkar warah modar sia anu tian tiluan langsung kumolebat bebarengan maranehna kacida ambekeunana barang nempok gedug jeung babaturanna rubuh mani getih tiluanna can nyadar yen musuhna sebenarnya lain lawaneun maranehna jadi sarua we jeung rek sesoroh kojor maranehna teh. Si Waluis Bodas anu hatena boga rasa dengdem ka para jawara jahat diterajang kitu teh kalah leuwih garang batan anu narajangna. Sakilat manehna kumolebat dina jurus-jurus anu mateni awakna kumalayang dina gerakan dadali nyambar mangsa. Bedogna nyewuk dir malakal maut. Tobat saurang anu ngoroyok si Waluis Bodas ujug-ujug ngoceak. Laju awakna ngagedebluk di ban lemah. Beteungna gudawang kasabat bedog si Waluis Bodas. Getih langsung ngabayabah kana lemah. Jahat modar sia para begal edan. Si Waluis Bodas kumolebat deui dina jurus Waluis nembus mega. Awakna ngajaul, bedogna kumolebat ka cida cepetna. Jurus-jurus si Waluis Bodas beuki aheng wae. Musuh-musuhna brakbur arubuh. Tinggal dua deui anu masih mere perlawanan. Aduh ieu teu salah tina taksiran. Ngan sajorelat langsung anu ngoceak. Horeng dua orang begal teh kakeunaan ku marajang panarajangna si Waluis Bodas. Anu saurang kasebat bedog lebah tak-takna, anu saurang deui mah keuna ku tajongan si Waluis Bodas. Kiat si Waluis Bodas teu ngantep sakilat nyusul tepus panarajangna beras bedognya yang ka saurang musuhna anu keur babanggingan alatan ditajong ku manehna. Aduh saurang begal anu panungtu ngajerit panjang awakna langsung ngagedebut di ban lemah. Nempok kaayaan sarupa kitu si gegedugna rikat kabur ninggalkeun anak buahna tapi gerakanna kareret ku si Waluis Bodas. Sakilat awak si Waluis Bodas cumorelat dina jurus Waluis ngapung jeleg sukuna napak lemah persis di hareupeun anu keur kabur. Montong kabur begal edan sia geus kuduna di pondaran sabab biru oge ukur nyelakakeun deungeun. Si Waluis Bodas emang garang sanajan manehna awewe tapi kagaranganna ngaluwihan para begal. Hatena kapinuhan ku rasa dengdem anu pohara ka para jawara-jawara jahat. Sabab hirup manehna jadi katunggara kadungsang-dungsang akibat ulahna ti para jawara jahat. Ampun Waluis Bodas, ulah minta ampun. Si gedug begal teh langsung ngedeprek. Manehna acong-acongan nyembah ka si Waluis Bodas, minta dipikarunya. Bari leungeunna mah teu leupas sia nungkupan raheut anu gudawang. Saha ngaran maneh? Si Waluis teu ngejawab kana pamentena si kegedug begal. Malahan manehna kalah tumanyangaran. Ngaran kula Jumar tapi sok diserbut Kiwaru.
si gegedug begal anu teu ngabejakeun si gegedug begal teh ngabejakeun ngaran bari anger ngedeprek teu wani cengkan. Mane wawuh kanu sok disebut Cisamber nyawa. Si Walis Bodas teh unggal ka para begal anu kapanggih ku manehna sok nanyakeun Cisamber nyawa. Duka aya naon urusanana sabab lamun menyebut ngaran eta pamuluna ngadak robah siga anu boga kacecep anu pohara. Ari wawuh mah henteu ngan apal sabab ti golongan bangsa kulama kabeh oge wawuh ka Cisamber nyawa. Bisa sebut eta teh pimpinan sakabeh para begal atau garong. Ki waru cumarita satara basna sabab naon untungna disumput-sumput oge. Sabab ieu anu boga ngaran Walis Bodas teh elmuna kacidas saktina. Lamun kitu heug andika dibebaskeun. Tapi tepikeun beja ti kula Cisamber nyawa keur diteteangan ku si Walis Bodas kitu. Si Walis Bodas teu kapanjangan urusan. Langsung nita-indit ke para begal sangkan jauh tidinya. Maksudnya supaya maranehna bebeja ka Cisamber nyawa. Nyai nam urang lumampah bari naoge luludeunganan lumampah sorangan dina wanci anu nyedek kaburit. Tas di mana atuh nyai teh? Si Walis Bodas saterusna ngajak neruskeun lampah. Manehna sejanganteurkeun eta awewe ngora nepi ka imahna. Hatur nuhun ibu, abdi parantos ditulungan. Abdi teh sok dadamal ngabantos pun bibi di warungna. Margi pun bibi teh muka warung kadaharan di sisi jalan di menol. Si awewe ngora teh langsung balaka nyaritakeun kaayaan manehna. Anu unggal poe sok mulang ka jalan anu ieu. Salila ieu mah aman-aman wae. Warung kadaran si jalan anu hareupeunana eta tangkal kadongdong teh sanes nyai. Si Walis Bodas langsung boga panyangka kal bahdinya sabab manehna sering eureun di warung nu eta ngadon barang dahar. Sumuhun ibu warung anu eta. Si awewe ngora teh ngainyakeun kana omongan si Walis Bodas bari pikirna ngarasa hemeng geuning ieu si ibu anu nulungan manehna teh siga anu geus apaleun ke warung bibina. Ibu sok sering eureun di eta warung tapi salalieu asa can pernah ningali nyai. Si Walis Bodas neruskeun obrolanna bari leumpang patutur-tutur jeung si Wanoja. Abdi mah bagian kaprak-kaprak di pawon ibu. Janten tara mayunan anu ngadon tuang leuit di eta warung. Si Wanoja teh emang gawena tukang popolah kadaharan. Jadi sapopena oge aya di pawon. Can pernah tepung jeung si Walis Bodas. Prawargi rupina ceres nyambung anu judulna Jawara Tetar Galuh bagian ke-31 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura.
Kersa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kelalpatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.